kena waktu aing. Ini parah nih. Kekeken aku mah aing kal kadita nungguan di dieu. Pan bener sok teh kudu dipanggulan. Ayo loba mah, aku mah ieu teh euy. Aduh, hampura mang lami eung. Hayo, Namana rongsok namang. Nah eta, di sanes da ieu mah candugi. Pajak Oh. abi ge jauh. Candugi? Mang teu naon. Acan ayo. kek. Nah mah balik deui mang. Pannya mang rongsokna di dieu di pangker tuh. Di dieu. Nya di dieu mang. Tuh di pipi rongsokna ge. Ayo. Nah mau we motor ka ditu. Antosan rasa kerapnya. Song sana keluar rongsokna. Nya sok. Aku mah ieu teh jalma teh nya asa ngalirkeun aing. Rongsokna di dieu ari aing dititah ka ditu ngalirkeun teh leulimpangan. Yo mang. Tah. Mana deui mang? Cenah seur. Iya mang. Iya hungkul eung. Ieu hungkul mang. Nya. Kowe kena waktu aing. Panas we ngantor sajauh-jauh. Sugan aing tadi meuli gas. Hog deh siapa kalah ka meuli gas. Goblok teh ngagawe-gawe ka aing. Rongsok we ngan saeutik. Goblok teh lah. Mau dipeser mang? Nah, kopehakan ku sia. Oke. Tukang rongsok dan gitu. Aduh, aing yang malam minggu duit eueuh Mang Jack di pisan aing teh buka jual-jualeun euy. Sarua Bang Doy kumaha atuh nya? Boga ide. Aing bawa ide. Kumaha? Yo, da ieu mah urang kapepet moal ku kumaha cigana teh. Heeh. Geus we wong minta sumbangan ke warga. Carana? Aing kieu sumbarana teh. Wayahna Mang Jack nuju dirawat tuh. Heeh. Bae teu mun kitu. Heeh nya bae teh naon asa ngasilkeun duit? Ai Mang Jack kumaha? Ambeh mencar jeung aing maksudna mah. Nya geus we aing kabalikana. Jadi aing punten ieu nyungkeun tulung sebagai warga yang baik cek aing teh ieu dulur urang. Ieu Bang Doyo ke dirawat sarua. Anjing sarua tuh. Tah minta sumbangan we saridona cek aing kitu. Geus kuat lah. Ayo gaskeun. Assalamualaikum Ang. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Aduh, ieu teh punten di bujang enggalna wae nya. Abi teh kalereskan aya tetanggi udur nuju dirawat. Oh, Mohon Mang Jack Deni. Manawi eta mah saridona gitu aya Ridho Galih. Bade masihan sumbangan gitu sih Ang. oh insyaallah tuh yuk. Ih, nuhun atunya Ang. Mangga. Siap mohon. Sing damang si Ang nya, Amin, sing amin. kagentosan langkung-langkung. Bari ngalah duit teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Kang. Alhamdulillah. Iya, abi teh ditugaskeun ieu teh. Aduh. Ieu. Dulur arurang. Ieu, si Mang Doyok terang. Terang. Tah ayeuna teh nuju dirawat di rumah sakit. Ieu mah disungkeun karidoanana we, saridona sabaraha we diungkeun sumbanganna kangge ngarawat si Mang Doyok. Kitu menawi si Akang bade nyumang. Oke, nak kumaha tadi Mang Doyok weh ti dieu nyebut si Bang Jack Gering. Aduh. Oh si Mang Doyok nembe teh dia. Oh, Iya. leres eta si Mang Jack nu teu da Mang telepat abi sanes Mang Doyok. Gitu maksudna teh Mang Jack nuju dirawat di rumah sakit gitu bilih si Akang bade nyumbang sabaraha we saridona gitu kangge ngabantos dulur arurang ye warga dia keneh. Ya atuh ya atur lumayan. Aduh, hatur nuhun pisannya didoakeun pisan mugi ya panyumbang si Akang teh kagentosan langkung-langkungnya. Ye, abi bade kanu sanes deui. Mangga. Nuhun, Kang nuhun pisan. Mangga. Cik, salah, lah si Bang Doyok geus menta ka jelema eta teh heula. Untung aing pinter. Babari oge ngalah duit euy ka karsa urang geus meunang 100.000 aing. Aya meunang 5 ande ge aing nya Mang Jack menang teh gitu. Ajaran ka imah ieu nya.
Dan Mang, iya. Aduh, dulur-adulan teh si Mang Doyok nuju dirawat di rumah sakit. Tah, abdi teh nuju nyungkeun sumbangan ka sadaya masyarakat di dieu. Manawi si Mang, ieu bade nyumbang ngaringankeun beban Mang Doyok nu nuju dirawat di rumah sakit. Hah? Naon sih jelas? Hah? Hah? Naon? Jadi semua balik. Tos satu Mang, piosnya. Nuhun. Mangga. Hah? Ngalu dirasa eta jamanya ngomong hanteu ujug mimikeun eki mimikeun duit tapi itu dibikeun. Aneh aing. Nih is jadi ngeunah oge nya. Assalamualaikum Kang. Punten abi teh aduh ieu sebagai tetangga gitu abi teh ieu teh kawiatan gitu ti warga. Bade nuhunkeun sumbangan. Punten ieu mah teu diical. Hapunten. Sanes icaleun ieu mah. Nawis kembang Kang. Nuhunkeun sumbangan manawi bade masihan Mang Jack Denny nuju dirawat. Ih, punten Kang. Ieu mah teu diical, ieu mah ingueun, ieu mah ingueun. Moal diical Emang waktu sabaraha kitu Kang, ieu kembang ieu ya. Aya deui itu kembang endog tinggal itu ieu teh dibuang teh Oh, budak jaman teh ieu budak anjing. Sok waktu sabaraha kita natau di kegeuting nawa kembang aing teh. eta sumbangan ku budak meripuh. Nah, Kang, tah ieu hargana salawe tah ka dieu. Sanes ek masyarakat kembang Kang. Itu kali itu 30 tah nu itu nya Anjing, 75 nu itu Kang. Tah itu 75 aya 80 100 kata teh Kang. Goblok eta jama. Nyebut tah hayang kembang. Deng dah heueuh. Aing ngeripuh anjing. Minta sumbangan ke budak aduh moal waras. Anjing. Ayo aduh, aing deh euy. Aing diteleponan we ku debt collector aing geus 3 bulan aing. Alah, sia. Ditagih aing mah ieu mah aslinya. Ah, Heula tuh. Aya sia, kumaha? turun. Bentar Kang, mana naros? Bumi Kang Doyok paling mana? Hah? Kang Doyok. Di paling di itu, Bade pangisulan ku abi. Oh, nah tuh Kang, punten pangisulan kenalala ke Kang Doyok. Tadi pada perlu. Oh, mun atuh. Ku abi uang pangisulankeun. Kurik maneh dulu. Atuh nambut motorna Pak, uang susul ku abi lah. Antosan we di dieu ame kita. Mohon. Panggilannya? Iya, siap. Ih, di kebenaran maneh papanggih di dieu. Urang teh minta tulung ka maneh tadi. Rek minta tulung naon Mang Doyok? Lain di kurang teh butuh duit. Butuh duit pisan perlu urang teh. Urang nunda motor heula lah 1 juta lah. Eueuh 1 juta mah. Lagi 500 Pak Doyok tuh. 500. Tarik mah. Lah geus bae 500 ke urang da kapepet. Ya motor nanya. Mi HP kade ulah rusak. Siap. Keren euy. Katanya. Sok lah. Bae kan. Hasil dasar aya si sidik belenggung tah kajian ke ditewak ku debt collector. Hasil. Wan, aing gak ada motor dalam Mang Doyok, 400.000. Alus ieu motorna heuh. Geus. Keren. Itu motor kurang kan? Heeh, sia nu tadi ngeunana diinjem teh kusaha nu di dieu. Coba tanyakeun. Kalau di hari. Yang lagi nyusulan. Oh, tanyakeun coba. Kang, eta motor saya eta. Kemana tadi nginjam rek nyusulan teh? Motor naon, Kang? Saya mah abi, tadi ti Mang Doyok. Tadi papangnya di jalan di ditu. Kang, Hah? tadi ngabarjaan tadi. Nah, bejaan kumaha gitu? Kang Doyok teh eta. Dia nah Mang Doyok. Nya. Aduh, lain sugan teh lain Doyok. Eta.